supaya karasa kehadiran Gusti Allah, ma'iyah Gusti Allah, babarengan Gusti Allah jeung urang kanyahoan teu kieu cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyaho keudana babari lamun keur lempang aya awewe nyana berpaling eta berarti asa dibarengan ku Allah, izin ka Allah. Ban urang mah lain urang mah susuna beda jeung nu di imah. Haju bae kulitnya gerada lain deh jadi itu herang barang ditanya aja orang Brebes tapi pun putih. Biasanya orang Brebes aja tukang endog hari deng ini aja putih terus ngahayal poho lang itu berarti itu bareng yang Allah barengnya jeung nafsu kok mau lamun manggil nongong kok ada setik deh tolol deh coba malah ngadoa ka Gusti coba setik angkat setik bloon letak kos gitu. Nah itulah jauh juga Allah hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling, ketika nyana keur kidib nyana eureun, ketika aya batur gibah keur ngomong ke batur nyana selalu eureun. Eta izin ka Gusti Allah selalu bareng jeung Gusti Allah, larangan Gusti Allah selalu diperhatikan di jauhan, ta eta ngarasa bareng jeung Allah. Tinggal kitu bae eta mah geus lamun masih kene jelalatan keranjang matana jauh komo masih kene weaan tamah rombongan jurig sama kos gitu haji tinggal haji jurig sama kos gitu jurig sama kos gitu arese hayang bareng jeung Allah teh Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin nyana make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui ulah mangmang deui yakinkeun sayakin nyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Tapi teu karasa teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang encan pernah ngawauhan Gusti Allah. Atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta, lamun teu cinta atuh bakal moal mantep. Timbulna cinta itu adalah dari mata turun ke hati. Mata turun ke hati kayaokeun heula ku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah nu mustahil di Gusti Allah nu jaiz di Gusti Allah waukeun melalui sifat-sifat tersebut kabladieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus. Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina apalna. Setelah kurang dikanyaokeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wauh tak ka urang khaliq horeng aya khaliq urang makhluk horeng aya khaliq urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tah ka Allah anu maha kawasa nyaho ka diri urang horeng ku diri urang mas sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah man arafa nafsah arafa rabbah kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho engke ka Gusti Allah. Tuluy ku urang teh diteruskeun melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus ku urang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Peuting batur kerek urang mentang mata beun ta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah.
cili-cilian nusok dipake ngadengeken nutup para rugu kurang dengeken pake ngadengeken kalam-kalam Allah mata nu biasa pake dedelean sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus karena maha kawasaan Gusti Allah tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanna di awak kurang aya latifatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafsi latifatul qalb tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanna leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak kuari mah ngurusan teh ngurusan batin ngurusan roh terus kurang ditafakuran dizikiran dengan sababaraha tahun tujuan urang deui iwal ti ka Gusti Allah la ilaha illallah wa dimaksud iwal ti Gusti Allah engke Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh setan hiji be di jero qalbu teh Allah teu aya muatan naon lamun urang geus aya Allah anu ungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng geus urang make usolli make sejak kaula adeun kukumaha ge kitu bae salat teh capek usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat eleh alam pelung mah akbar kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah bobogohan teh jeung materi bobogohan teh jeung benda bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we bobogohan teh jeung khaliq mulai kuari karasa ngerenyet karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa kuari mah lain bahasa karasa lamun geus karasa salat bage geus lain maka sejak kaula jak karasa Allahu akbar karasa bareng jeung Allah salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa geus moal aya kieu kitu Allahu akbar teh karasa geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atur rasa anu urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan ayo urang maka kara 4 rakaat ge haju heueuy diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak kadang mabok sholat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh capek tah maksud
maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae terus daripada aing mah salat capek eureun lah cek nya teh capek salat aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu moal usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung engke ngomongna genjang naon salat teh si kos kitu salatan mah kos kitu tuh salat wasi mah wali sia salat henteu wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Allah babarengan jeung para mukminin ketika Allah babarengan jeung mukmin kasieun saha nu dihareupan kasieun japae ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek wali mah nanaonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia oh kieu saha deui eueuh kasieun eueuh tah contohna eta Habib Rizik eueuh kasieun dia bae aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres yes urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya kene nu sejen gegara raga can mararuncul atuh ya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu aya korek apian emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun Banten geus turun maaf acak-acakan ieu negara Masya Allah bahkan gede na Banten teh dicekel ku para wali Allah tenar dengan Kesultanan Banten cuman inggisna kieu nu kukula geus dicaritakeun aya angin aya cai di Banten teh aya pasir batu berarti ieulah alat-alat jang perang nu nundukeunana hanya wali-wali Allah kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari ieu nagara sa Indonesia aman khususna Pulau Jawa Pulau Jawa aman tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari dua hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai atawa dibanjirkeun pararaeh mana saat sama sekali baik kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian di Cikoromoy mah lamun digali aya caian terus datang ka belah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari saat sama sekali bae puluhan meter ka handap eueuh cai hiji nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran coba pilih tuh sia mah embung kan kabeh ge tapah henteu Pak musibah embung Pak nah tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kiai teh nu tapana puguh engge teu nyaho ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan Gunung Karang jeung Gunung Polosari eta mah boga sejarah tah loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung
ieu ge hiji nek dikaditukeun pakai tumbal Gunung Karang lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah karasa babarengana saeutik eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Zaman Belanda apa nu dibogaan ku urang naon atuh? Nu dibogaan ku urang naon? Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden daya dereden bedil mah nu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh teu dibagus-bagus kemudian congokna dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil ard balik teruskeun ku aing tiupkeun fak sarua jeung tadi nganeangan beung cek tes eta zaman Belanda kos kitu ente kumaha teh Belanda lewat nah hanya aya mah encek mah ada Belanda lewat sini urut sukuna cokot di urut sukuna tah kirian tet buledan tendenan ka dia tak ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu paeh di Belanda di ditu mantap kuari lamun hayang nyaho mun aya hayang ka awewe kemudian awewena embungeun tapak sukuna mana tapak sukuna ta ieu tapak sukuna nah mulai garit telat di bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set ieu garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan nah tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusufu tenden kadinya set ujian Kang Pen di mana eta bisa kos kitu ilmu Allah masyaallah karim ye ulah lalawara loba jelema aja terus gendong we dirinya teu balik-balik eta ilqala main tah itu iyalah kumaha agungan Al-Qur'anul kalamullah al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz ngapeskeun jelema-jelema nu nakal Quran mentek nyalah gunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an apakah eta politik apakah eta memang hanya batu loncatan apakah eta memang ingin keren apakah cari nama apakah cari dunia dan lain sebagainya tunggu tanggal main Al-Qur'an lain main-main al-mujiz ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Qur'anul Karim jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener komo nu ngarti kana Al-Qur'anul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan tekudu ku urang pasrahkeun ka Gusti ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horengana teu akur jeung aturan Gusti abdi geus gelut teu wani lantaran jelema gagah abdi mah lemah nyanggakeun ieu Quran nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyaho daledeng turunkeun ji bagua al-mujiz serahkeun ka Gusti Allah serahkeun ka Gusti dalakeun ku percaya-percayana urang ka Al-Qur'anul Karim moal jadi jelema boro-boro eta kiai anu ngadukung kana Golkar ajur kamari ieu keur zaman Soeharto ajur inting-intingan sakali deui ajur inting-intingan sakali deui
siata nu neruskeun aing mah toser doang. Ieu mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna. Ieu mah contoh abe urang mantap ka Quran. Contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun karana ajur. Eta ka Golkar salah niat meureun manen kitu ga anu teu salah mah. Anu teu salah niat mah. Anu teu salah niat mah. Eueuh maksud ji ajur takabur aya di nyana, gede hulu aya di nyana. Teu meunang kapanggih jeung jelema anu bener haju ngomongkeun bae nyana. Acak-acakan pondok tinggal pondok 2 tingkat diganti ku ayam jago. Ayam potong, ayam ternak. Teu karasakan ku nya. Ieu mah salah satu contoh lain naon supaya urang yakin ka Al-Qur'an si ade. Komo nyalahgunakeun. Ih, kurang memuringkak bulu sih ade. Cenah ieu mah urusan politik, leg-leg ku sia politik. Itu ya politik aing. Nyahona Quran salah ngagunakeun jeung salah tafsiran titik geus beres. Urusan sia politik urusan sia, aing mah aing. Engke di nerakana sia, aing mah aing sorga. Ceu pacar babagi aing mah babagi bae. Ku keyakinan aing tah mah. Ya aing cenah yakin, los leg-leg ku sia keyakinan. Beres. Ci ngadukung Golkar nu salah bae ge niatna kos kitu atuh kok meleg Al-Qur'an tinggal dideleukeun bulan tahun deuleu kula mah dengan keyakinan sob Al-Qur'an teh kalamullah lain bahasa urang al-muta'abbadu bitilawati dibaca hiji huruf kudu teu nyahona naon bae dibayar 10 teu nyahona naon teh mah geus beuh lamun nyaho dibayarna 100 200 sampai 700 sampai nyaho kana rahasia Al-Qur'an cak Gusti Allah geus ulah kudu nyaho aing langsung mayarna bisa hiber sia di dunia keneh bisa hiber teu saeutik para wali Allah nu hiber ka Mekah di Mekah teu bisa balik deui ka dieu lantaran bari dia ka Mekah mah wali keneh barang datang ka Mekah dipocot ka walianana tetep bisa ka dieu emang aya nu kitu iya tuh meureun di mana boga kabingung ingin aya pemecahan permasalahan selalu datang ke Baitullah percayanya nage muranteng di kolambu Baitullah bari memohon eta selalu Baitullah teu samarukna henteu dipercayai ku para kafirin percaya samarukna Baitullah teu diagung-agung diagung-agung ngan keagungan Baitullah teh aku nyala keagunganana ditendeunan arca-arca jeung patung-patung etalah orang-orang kafir orang-orang musyrik tapi tetap dia muranteng ka Baitullah ngomonglah Allahumma sarua Allahumma ka Allah sarua percayanya lagi agama Yahudi ka Allah Nasrani ka Allah agama teh pan disebutna aya agama samawi aya agama duniawi aya kitab samawi aya kitab duniawi ku Imam Qurtubi kan dijelaskeun agama Yahudi samawi Nasrani samawi Islam samawi tapi lamun agama Buddha kong lucu agama kitu Hindu eta adalah agama duniawi geus dibagi di tafsir ta ieu Abu Jahal nyahoeun bahwa rombongan mukminin dideuleu bilangan anangan saeutik kemudian teu aya persiapan perang nu araya di dinya henteu terlatih sementara Abu Jahal di dieu 1000 anu jelas terlatih pohara persiapan perang luar biasa rarasaannya lah pokona kajeun kumaha ge menang aing Abu Jahal jeung para pendukung-pendukungna keluarnya menghadap Baitullah bari nyekelan kolambu Baitullah ngomongnya ngadoa ka Allah
Allahumma ansur a'lal junudain wa ahdal fiatain wa akramal hizbain wa da'un bima zukiro. Selalunya ngadoa eta biartiunana ya Allah muga Gusti nulungan kanu pangluhur-luhurna di antara dua tentara sedangkan pangluhurna nyana Gusti pangnulungankeun. Nomor kedua pangluduh-luduhkeunana di antara dua golongan terhadap bangsa jeung umat nyana merasaan nyana. Nomor katilu Gusti pangnulungankeun akramal hizbain nu pangmulia-mulyana di antara dua golongan nyana memohon jang nyana geus di atas kertas cak nyana menang aing perang. Kos kitu Abu Jahal. Berangkatlah Abu Jahal. Setelah berangkat Abu Jahal neuleuh kaum muslimin mukminin ngan saeutika geus bakal dilalap jasa. Tetapi ternyata horenganan di luar konstatir, di luar dugaan. Sebab mukminin mah dibantu ku malaikat tarurun di langit. Pertama 1000, kedua 1000, tilu 1000 deui, ribuan malaikat. Bahkan kejadian perang Badar mah pedang kakarak dihulus doang musuh geus paeh. Tinjuan teu datang ge itu ngaguling bae. Eta perang Badar mah geus kitu eta. Panah dilepas set eta panah sakumaha aya mesinan neangan beheung. Urang perang kos kitu mah resep urang daek perang deui itu daek urang. Masya Allah eta perang. Jadi kabehan mukminin teh kaget ieu perang kiamat cenah nya. Ieu perang aya tenaga anyar bahkan kadeuleu malaikat-malaikat tatur di samping kadeuleu aya suara-suara anu henteu dikenal teu wau. Wow. Cak di luar naon cerita. Bukannya di luar mah. Geus pokona sih mah ngopi belah. Sok harares. Teh. Parai. Masya Allah. Termasuk Abu Jahal sakumaha nu kamari geus dicaritakeun. Tah ieu ayat diturunkeun teh untuk menggedor hati-hati para kafir. Digedor ku Gusti Allah dengan tujuan tahakum. Coba gedoran ieu teh coba kagedor apa henteu. Dimemeleh ku Gusti Allah, diisin-isin. Maksudna jangan ngegedor hate kagedor apa henteu si para kafirin. Nah, ieu ayat untuk menggedor hati para kafirin. Di samping tahakum ngahinakeun ka para kafirin. Setelah sing galoler 70 tokoh kafir ngagoler waktu perang Badar. Naon. Haju deui mukminin model di perang Badar. Eta sakitu pedang datang ge kadanya jeker teu naon. Atunya teu kudu nangkis. Cek mukminin hayo datangkeun eta, tak beungeut aing tah cenah. Hayo. Eta dikitu-kitu ge dikitu teh. Itu perang Badar model. Masya Allah. Kau model batak sejarah mencatat perang Badar anu luar biasa. 28 Kangjeng Nabi perang anu langsung jeung Kangjeng Nabina disebut Ghazwah. Lamun perang tanpa Kangjeng Nabi disebut Sariyah. Selama hidup Kangjeng Nabi di Madinah 28 kali tandang Kangjeng Nabi perang. Urang can sakali-kali aja.
kakarak demo ke kamari ka Jakarta nu dimaksud lain naon buras na doang kuari ge biasa ya keneh teh kan urang can orang perang bapak urang mah baheula ngalawan Inggris ngalawan Belanda maot kena murtil maot ditembak maot dan lain-lain sebagainya jadi syahid bapak urang mah baheula memperjuangkan bangsa jeung negara supaya anak incu teh merdeka. Alhamdulillah merdeka urang ngan ngaranna doang merdeka ternyata ya di kungkungan negara-negara lain iraha dek merdeka nu aslina hanya orang-orang ahli tasawuf anu bisa merdeka zahiron wa batin. Zahir geus dimerdekakeun melalui tangan Bung Karno Bung Hatta. Secara batin merdeka patula patali jeung dunia jeung makhluk hiji bae ka Allah merdeka zahir jeung batin ngan ngomong doang urang mah tasawuf bae giliran ngariung teu diberkatan marah asa tasawuf kos kitu teh merdekakeun lawak urang inilah keistimewaan perang Badar dengan perang Islam luhur al-Islamu ya'lu wa la yu'lal sebab di deuleu kawawanenan Islam melalui perang mun teu diperangkeun teu kadeuleu saha anu gagahna saha anu berani saha anu cowong sungutna saha anu bener-bener teuterak saha anu bener-bener siap ke hareupan lamun teu diperangkeun teu nyaho. Lamun urang nyaritakeun tentang politik lah Jakarta teh yaho urusan politik tapi urusan gagah urang mengakui Habib Rizik gagah urusan politiknya sabodo tah mah urang teu nyaho urang NU kos kitu FPI kos kitu HTI kos kitu Kuruj kos kitu Allah alam urang mah teu nyaho urang lembur urang mah urang lembur tapi urang mah neuleun nu gagahna we NU melempem ieu mah cak mata urang Habib Rizik gagah mun teu didemokeun teu kanyahoan gagahna Habib Rizik. Mudah-mudahan dipanjangkeun umurna Habib Rizik. Dibere kagagahan anu luar biasa. Jiat sakitu mah cek urang gagah jasa aya 5 bae eundeur ieu Indonesia. Teu sieun nya ka sasagenya mah. Teu sieun nya mah ka ieu mah urusan politik mah teh sabodo. Cak NU teh jangan begitu, ini kan urusannya politik urusan sia. Urusan sia atau urusan sabodo guys cak anu lain-lain misalnya cek ngadukung ini mau urusan politik sabodo aing mah lain neuleuh politik aing mah neuleuh gagahna titik geus sakitu jadi mah teu gagah anu kadal dengan Habib Rizik aing mah neuleuh gagahna dong geus titik urusan politik aing mah teu nyaho sakola henteu naon teh aing mah gitu cenah kos kitu mah sok loba omong ieu mah politik aing mah ngomong bae ja aing mah ngomong ge kagagahan dong teu sakitu. Ya sih lain ngomong politik orang teu nyaho teh Pak. Saha bakal jadi gubernur aja geus disetting. Jaker kamari ge nu menang nama atupan Prabowo jadi settinganan anu menangna si eta bae. Ya politik mah geus kitu. Sabodo teh urusan teh politik aing mah nyahona teh bahwa Habib Rizik gagah titik geus. Geus kitu. Ya jangan mah teu sieun ku sasanya teu sieun. Teu sieun urang mah pan lamun di hareupan ku jelema aju ngageter bae. Aya pada dia nu ngaku jago pencak ku kadal doang ngaguli ku kadal ku kadal ngaguli ai watak aing teu percaya jasa Masya Allah iyalah gedoran ti Gusti Allah sebagai tahakum terhadap kafirin in tastaghfiru faqad ja'akumul fath wallahu a'lamu bimaradih lamun aranjeun wahai para kufar minta keputusan hukum faqad ja'akumul fath jelas jata bakal datang ke aranjeun kabeh putusan hukum
ketika Abu Jahal ngadoa ka Gusti Allah. Ngadoanya lagi biasa. Yahudi pada datang. Allahumma ayyuna kana aqtalir rahmi wa atana bima la na'rifu fahinnahul gudat. Doa Abu Jahal talar ku sia ya. Pendek doa tapi mantap. Allahumma ya Allah ayyuna kana aqtalir rahmi. Saha di antara urang, di antara kami nu megatkeun kana rahmi. Jeung saha anu datang ka urang bimala na'rifu. Kalawan mawa nu teu dikajahokeun ku kami kabehan. Jelema anu megatkeun rahmi, jelema anu ngalaksanakeun teu kajahoan menurut adat kami, Gusti fa'indahul godat. Rusak ku Gusti ke di medan laga. Nyana ngadoa ka Allah lantaran geus pede jasa bakal menang. Hiji nyana pede bahwa nyana adalah kekentong masyarakat, nyawa sia kekentong. Pemimpin masyarakat, pemimpin umat. Nyana kekentongna, nyana pemimpinna. Nyana lah anu sok jambung-jambungkeun rohnya rarasaan nyana. Dengan munculna Muhammad pecah belah, dianggap Muhammad pemecah belah. Dengan ayana Muhammad anak tuwauh kakolot lantaran beda agama. Iyalah Muhammad pemecah belah. Dulur adi jeung kakak tuwauh iyalah pemecah belah. Tetangga jeung tetangga tuwauh iyalah Muhammad pemecah belah. Negara Mekah, Jazirah Arab Nusir sakitu halimpuna dengan kedatangan Muhammad bawa agama anyar jadi pecah belah. Dianggap Muhammad sebagai pemecah belah. Percis kos kejadian kuari. Percis kos kejadian kuari. Jelema anu ngabela agama dianggap ku si eta pemecah belah. Goblok meureun. Ieu mata asa perang Badar, mata dijadikeun bae Badar 1, Badar 2. Ki jerejak untuk kitu, aing mah kitu bae lah. Badar 1, Badar 2. Jelema anu ngagugulukeun Al-Qur'an dianggap pemecah agama. Jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap itu tidak mempersatu negara jeung bangsa. Quran eta kan geus dijamin dengan Quran jelema bakal ngahiji, dengan Al-Qur'an jelema bakal gagah, dengan Al-Qur'an agama bakal luhur. Percaya orang ke Al-Qur'an buatan Gusti Allah, ciptaan Gusti Allah, kalamullah, percaya. Tetapi kunaon jelema anu ngaluhur Al-Qur'an dianggap pemecah belah. Percis kos ieu tah Abu Jahal. Tah deuleu ku sia tah deuleu tah mantak mawa kitab, Ya Allah. Cak nu teu mau kita baring isina teh sia deui. Ngaji teu mau kitab, HP bae dibawa. Memang bloon kabeh ge. Ieu tah. Talar ku sia ieu doana ieu. Doa Abu Jahal. Allahumma ayyuna kana aqtalir rahmi fa ahinnahul ghadat. Ya Allah saha jelema anu megatkeun kana sanak raket, kana kekeluargaan, hancurkeun di medan laga Badar. Muhammad maksudnya nama. Allahumma ya Allah, ayyuna kana atana bima la na'rifu fa ahinnahul ghadat. Ya Allah saha jelema anu datang membawa agama anu teu dikanyahokeun, membawa adat-adat anu teu dikanyahokeun ku kami kabehan. Ya de Muhammad mawa agama anyar, adat anyar, kalakuan anyar fa ahinnahul ghadat, hancurkeun ke di medan laga. Eta doa Abu Jahal diparake ku ari ku si eta. Saha cenah kieu si eta na? Atuh mah rahasia. Si eta bae lah. Masyaallah. Eta cek Gusti Allah faqad ja'akumul fath. Maneh minta keputusan hukum. Wahai para kafirin, kufar, nyata bakal datang putusan hukum. Putusan hukum lah kumaha? Bihilakim man huwa kadzalik,
dirusak jelema nu memang bener-bener model tadi, jelema anu tidak mempersatu yakni memecah belah, jelema anu bakal itu dirusak ku Gusti Allah lantaran mawa agama anu teu pararuguh. Agama teu pararuguh teh Yahudi, agama nu teu pararuguh teh Nasrani. Kanjeng Nabi turun ke alam dunia diutus kita bagal agama teh agama anu penyelamat, pemersatu bangsa, agama anu lurus menuju surga Allah, nu lurus di pengkol-pengkol, nu bener di salah-salah. Ku hari di negara orang-orang lamun bener-bener nyaritakeun agama nu bener moal kebal urang dipencit. Urang lamun ngaluhur-luhur agama urang di negara urang di luar forum majelis taklim nyaan urang gerak melalui partai jeung melalui organisasi. Wow, tinggal sebuah nama innalillahi Haji Pendi telah wafat dan tidak ada mayatnya di laut, tidak ada di gunung, tidak ada, hangus beak moal kuat diun. Tah ieu cerita Badar ieu mah kos itulah. Mantap cek Gusti Allah faqad ja'akum fat bakal datang pemutusan hukum dengan dirusak maneh cek Gusti Allah. Kenyataanna bener dirusak. Masya Allah. Eta doa Abu Jahal ke di fotokopi. Jangan diwiridkeun ku urang. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Nabor bin Haris mah ngadoana leuwih dahsyat tibatan eta. Di hareupeun Baitullah bari nyekelan muranteng-muranteng. Karena Baitullah nyekelan nyana bari kikieuan di Baitullah ngadoana pohara jasa. Kumaha ngadoana? Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itira bi adzabin alim. Eta pendoa teh kira-kira Gusti Allah lamun bener memang ieu Muhammad teh datangna bener ti Gusti, coba turunkeun batu di langit atawa siksa kami, tolong tuh coba. Kita doa kos gitu amat sih, wiridkan kan. Kuari ke dibaraca ku Nasrani dibaca Yahudi. Dia teganggap ke agama Muhammad, teganggap nyana maka Al-Quran. Ieu teh ditiru bahasa-bahasa ieu teh. Urang ngadenge jelema anu ngaluhurkeun Al-Quran dianggap pemecah belah bangsa, deuna naonan coba? Urang ngadenge jelema anu ngajungjungkeun agama Allah jeung Al-Qur'anul Karim ternyata dianggap ieu perusak agama, makar malah. Masa ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap makar? Ieu horenganan doa si itu nyekslek ka dieu. Tah, ieu ngecek netes ka hulu si eta. Ieu doana ieu mantap, coba perbanyak. Ayo doa kira-kira ya, Masya Allah. Tapi dengan berbagai doa anu optimis para kufar, tokoh-tokoh kafir termasuk Abu Jahal, Nadhr bin Haris, Sufyan, lain jeung kehendak Allah, bahkan nyanalah anu dibinasa ku Gusti Allah. Tah ieu sebagai tahakum pang memeleh ti Gusti Allah, gedoran ti Gusti Allah. Kerasa ku sia. Wa in tahu fa wa khairul lakum. Lamun marane areureun tina kakafiranana jeung merangan Muhammad setelah kekalahan anu dahsyat pemimpin-pemimpin aranjeun puara raeh 70 pemimpin kufar modar di Badar. Tetapi anjeun ayeuna sadar kesadaranana, anjeun ayeuna nahan diri eureun tina kakafiran.
kuari menyatu jeung Muhammad pemerangan Muhammad dengan marasuk Islam nyatu jeung Muhammad fahuwa khairul lakum eureun merangan Muhammad eureun tidak kakafiran ieu lah nu leuwih bagus ka aran tuh digedor ku Gusti Allah ya kerasa tetapi awas wa in ta'udu lamun maneh baralik deui likitalin nabi untuk pemerangan nabi naud awas cek Gusti Allah kaulah bakal ngabalikeun deui bantuan-bantuan kaulah melalui malaikat Muhammad bakal diunggulkeun jeung dimenangkeun maneh nu bakal areleh tangan hayo deuk kumaha coba dak arasuk Islam eureun merangan apakah deuk merangan Muhammad deui ajur maneh gih cenah kami mah lobaan walan tughniya ankum fi'atukum syai'an sama sekali moal bisa nahan golongan-golongan anjeun sakitu lobana bala tentara prajurit-prajurit angkatan darat laut udara nu sakitu lobana moal bisa nahan nolak sama sekali dengan kedahsyatan maneh kehebatan maneh dengan kalbaan maneh kami mah bakal nurunkeun pitulung ti langit cak Gusti Allah walaupun tanpa eta aing mampu aing kawasa tetapi ku aing deuk diturunkeun malaikat-malaikat bakal nyocoan hulu siar je udah jasa urang tah geus kitu geuna ayo sia lamun deuk balik deui wa in ta'udu ankum walan tugniya naud wa in ta'udu naud mun maneh bakal babalik di berangan Muhammad kaulah bakal nurunkeun pitulung Muhammad tetap ditulung maneh bakal eleh dengan lobana tentara lan tugniya ankum fi'atukum syai'a paedah setik-etik acan dengan lobana kuantitas bilangan wae walau kasurat sanajan tambah ditambah di loba tetap moal menge sia bahasa menge eta bahwa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah sadar atawa teu sadar justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah eta nu hese ge urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ke beladirna urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah aing ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang kehadiran Allah teh terasa di diri urang ieu nu hese ketika ke urang diaji ilmu-ilmu tasawuf Ipayatul Azkiyah ada Bidayatul Hidayah na Minhajul Abidi iya hikam diaji tinggal diaji disurah tinggal disurah lamun teu dilaksanakeun mah tetep bae moal aya ngerenyet ze tiga-tiga ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye tetapi karasana encan aya urang teh teu asa dibarengan ku Gusti Allah ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar berarti kan urang teu percaya ka Allah bahwa Allah ngabarengan urang padahal mah sugih ai Allah urang percaya ka Gusti Allah Allah maha sugih teu kudu dagang aya teh cenah dahar kumaha tah ieu eta lah pinarakaeun teh eta malah mun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe beuh mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kali syahadat terus ya deuk dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakola sia ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus hararese kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kali syahadat sia ji sih ada urang lalagaan hirup taha
make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah ma'iyah Gusti Allah babarengan Gusti Allah jeung urang kanyahoan teu kiai cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyaho keudana babari lamun keur lempang aya awewe nyana berpaling eta berarti asa dibarengan ku Allah izin ka Allah ban urang mah lain urang mah susuna beda jeung nu di imah haju bae kulitna geus rada lain deui jeung eta we herang barang ditanya ja orang Brebes tapi pun putih biasanya orang Brebes mah tukang endog harideung ieu aja putih terus we ngahayal poho leng eta berarti teu bareng jeung Allah barengnya jeung nafsu komo lamun manggih nu ngongkok ada setik deui tolol teh coba malah ngadoa ka Gusti coba setik angkat setik bloon eta kos gitu nah eta lah jauh jeung Allah hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling ketika nyana keur kidip nyana eureun ketika aya batur gibah keur ngomong-ngomong ke batur nyana selalu eureun eta izin ka Gusti Allah selalu bareng jeung Gusti Allah larangan-larangan Gusti Allah selalu diperhatikan di jauhan ta eta ngarasa bareng jeung Allah tinggal kitu bae eta mah geus lamun masih kene jelalatan keranjang matana jauh komo masih kene weaan tamah rombongan jurig sama kos gitu haji tinggal haji jurig sama kos gitu jurig sama kos gitu arese hayang bareng jeung Allah teh Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin saengnya make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui ulah mangmang deui yakinkeun sayakin seluruhnya Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin tapi teu karasa teu asa dibarengan ku Gusti Allah nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urangna encan pernah ngawauhan Gusti Allah atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta lamun teu cinta atuh bakal moal mantep timbulna cinta itu adalah dari mata turun ke hati mata turun ke hati kayaokeun heula ku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah nu mustahil di Gusti Allah nu jaiz di Gusti Allah waukeun melalui sifat-sifat tersebut kabladieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna setelah kurang dikanyaokeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wau tak ka urang khaliq horeng aya khaliq urang makhluk horeng aya khaliq urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tak ka Allah anu maha kawasa nyaho ka diri urang horeng ku diri urang mas sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah man arafa nafsah arafa rabbah kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho engke ka Gusti Allah tuluy ku urang teh diteruskeun melalui tafakur melalui zikir melalui riyadhah melalui mujahadah melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana terus ku urang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah
peting batur kerek kurang mentang mata benta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rugu kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah mata nu biasa pake dedelean sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus karena maha kawasaan Gusti Allah tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana di awak kurang aya latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafsi latifatul qalb tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak kuari mah ngurusan teh ngurusan batin ngurusan roh terus kurang ditafakuran dizikiran dengan sababaraha tahun tujuan urang deui iwal ti ka Gusti Allah la ilaha illallah anu dimaksud iwal ti Gusti Allah engke Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh setan hiji be di jero qalbu teh Allah teu aya muatan naon lamun urang geus aya Allah anu ungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng geus urang make usolli make sejak kaula adeun kukumaha ge kitu bae salat teh capek usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat Allah eleh alam pelung mah akbar kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah bobogohan teh jeung materi bobogohan teh jeung benda bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we bobogohan teh jeung khaliq mulai kuari karasa ngerenyet karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa kuari mah lain bahasa karasa lamun geus karasa salat ge geus lain maka sejak kaula jak karasa Allahu akbar karasa bareng jeung Allah salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa geus moal aya kieu kitu Allahu akbar teh karasa geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atuh rarasa anu urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan aya urang maka kara 4 rakaat ge haju heueuy diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak kadang mabok sholat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh
maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae terus daripada aing mah salat capek eureun lah cek nya teh capek salat aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu moal usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung engke ngomongna genjang naon salat geus kos kitu salatan mah kos kitu tuh salat wasi mah wali sia salat henteu wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Allah babarengan jeung para mukminin ketika Allah babarengan jeung mukmin kasieun saha nu dihareupan kasieun japaya ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek wali mah nanaonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia oh kieu saha deui kasieun tah contohna eta Habib Rizik kasieun dia baik aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres guys urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya kene nu sejen gegara raga can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu aya korek apian emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun Banten geus turun maaf acak-acakan ieu negara Masya Allah bahkan gede na Banten teh dicekel ku para wali Allah tenar dengan Kesultanan Banten cuman inggisna kieu nu kukula geus dicaritakeun aya angin aya cai di Banten teh aya pasir batu berarti ieulah alat-alat jang perang nu nundukeunana hanya wali-wali Allah kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari ieu nagara sa Indonesia aman khususna Pulau Jawa Pulau Jawa aman tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari dua hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai atawa dibanjirkeun pararaeh mana saat sama sekali baik kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian di Cikoromoy mah lamun digali aya caian terus datang ka belah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari saat sama sekali bae puluhan meter ka handap eueuh cai hiji nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran coba pilih tuh siapa embung kan kabeh tapah henteu Pak musibah embung Pak nah tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kieu teh nu tapan puguh engge teu nyaho ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan Gunung Karang jeung Gunung Polosari eta mah boga sejarah tah loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung
ieu ge hiji nek dikaditukeun pakai tumbal Gunung Karang lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah karasa babarengana saeutik eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Zaman Belanda apa nu dibogaan ku urang naon atuh? Nu dibogaan ku urang naon? Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden daya dereden bedil mah nu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh teu dibagus-bagus kemudian congokna dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil ard balik teruskeun ku aing tiupkeun fa sarua jeung tadi nganeangan beung cek tes eta zaman Belanda kos kitu ente kumaha teh Belanda lewat nah hanya aya mah encek mah ada Belanda lewat sini urut sukuna cokot di urut sukuna tah kirian tet buledan tendenan ka dia tak ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu paeh di Belanda di ditu mantap kuari lamun hayang nyaho mun aya hayang ka awewe kemudian awewena embungeun tapak sukuna mana tapak sukuna ta ieu tapak sukuna nah mulai garit telat di bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set ieu garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan nah tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusufu tenden kadinya set ujian Kang Pen di mana eta bisa kos kitu ilmu Allah masyaallah karim ye ulah lalawara loba jelema aja terus gendong we dirinya teu balik-balik eta ilqala main tah iyalah kumaha agungan Al-Qur'anul kalamullah al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz ngapeskeun jelema-jelema nu nakal Quran mentek nyalah gunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an apakah eta politik apakah eta memang hanya batu loncatan apakah eta memang ingin keren apakah cari nama apakah cari dunia dan lain sebagainya tunggu tanggal main Al-Qur'an lain main-main al-mujiz ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Qur'anul Karim jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener komo nu ngarti kana Al-Qur'anul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan tekudu ku urang pasrahkeun ka Gusti ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horengana teu akur jeung aturan Gusti abdi geus gelut teu wani lantaran jelema gagah abdi mah lemah nyanggakeun ieu Quran nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyaho galedeng turunkeun ji bagua al-mujiz serahkeun ka Gusti Allah serahkeun ka Gusti dalakeun ku percaya-percayana urang ka Al-Qur'anul Karim moal jadi jelema boro-boro eta kiai anu ngadukung kana Golkar ajur kamari ieu keur zaman Soeharto ajur inting-intingan sakali deui ajur inting-intingan sakali deui
siata nu neruskeun aing mah toser doang. Ieu mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna. Ieu mah contoh abe urang mantep ka Quran. Contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana. Ajur. Eta ka Golkar salah niat meureun manen kitu ga anu teu salah mah. Anu teu salah niat mah. Anu teu salah niat mah. Eueuh maksud ji ajur takabur aya di nyana, gede hulu aya di nyana. Teu meunang kapanggih jeung jelema anu bener haju ngomongkeun bae nyana. Acak-acakan pondok tinggal pondok 2 tingkat diganti ku ayam jago. Ayam potong, ayam ternak. Teu karasakan ku nya. Ieu mah salah satu contoh lain naon supaya urang yakin ka Al-Qur'an si Ade. Komo nyalahgunakeun. Ih, kurang memuringkak bulu sih ade. Cenah ieu mah urusan politik, leg-leg ku sia politik. Itu ya politik aing. Nyahona Quran salah ngagunakeun jeung salah tafsiran titik geus beres. Urusan sia politik urusan sia, aing mah aing. Engke di nerakana sia, aing mah aing sorga. Cepat cenah babagi aing meureun babagi bae. Ku kayakinan aing tah mah. Ya aing cenah yakin, los leg-leg ku sia kayakinan. Beres. Ci ngadukung Golkar nu salah bae ge niatna kos kitu atuh kok melega Al-Qur'an tinggal dideleukeun bulan tahun deuleu kula mah dengan keyakinan sebab Al-Qur'an teh kalamullah lain bahasa urang al-muta'abbadu bitilawati dibaca hiji huruf kudu teu nyahona naon bae dibayar 10 teu nyahona naon teh mah geus beuh lamun nyaho dibayarna 100 200 sampai 700 sampai nyaho kana rahasia Al-Qur'an cak Gusti Allah geus ulah kudu nyaho aing langsung mayarna bisa hiber sia di dunia keneh bisa hiber teu saeutik para wali Allah nu hiber ka Mekah di Mekah teu bisa balik deui ka dieu lantaran bari dia ka Mekah mah wali keneh barang datang ka Mekah dipocot ka walianana tetep bisa ka dieu emang aya nu kitu iya tuh meureun Ila wa innallaha ma'al mu'minin yani selalu dibantu ku Gusti Allah sakumaha para pejuang di Badar dibantu ku Gusti Allah. Ieu bahasa teh lain sakadar jang perang Badar doang. Ieu teh wa innallaha ma'al mu'minin mah selalu terus ila yaumil kiamah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang limaan Allah kagenepna, urang 100 Allah ka 100 hijina. Dina hati selalu ngabarengan urang, teu pernah teu ngabarengan jeung teu pernah teu nyahoeun. Wa innallaha ma'al mu'minin. Tah tinggal galilah ku urang supaya karasa barengna Gusti Allah jeung urang. Eta lah nu kudu diteangan teh ilmu eta. Haju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikaserieun sahabat teh emang sahabat ala lugu gitu sesuai jeung karakter masing-masing pikaserieun pikasebeleun sahabat eta kan jelema karakterna masing-masing ya aya nu pikaserieun ngaranna Nuaim bin Abdillah eta teh pikaserieun geus di Madinah ya geus di Madinah rindu amat sacenah ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi beuh inget waktu perang Badar sakenah nyari lu perang Badar mantep ieu lamun dahar jeung Kangjeng Nabi aya tukang dagang kade sabaraha teh ada dahar sakenah teh 1 dinar kade bungkus di kamana di daharna di Kangjeng Nabi ka Kangjeng ka ditu nya ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu dah ya Assalamualaikum. Cek Kangjeng Nuaim, marhaban tuan. Eta mawan naon? Kula ngahajah yang bareng dahar jeung Gus Tuan. Geus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan. Iya, alhamdulillah. Ayo dahar bareng teh. Geus beres dahar trojol pan eta nu bogana. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar. Pan. Cek Kangjeng kumaha?
kula teh teu boga duit jeung teu boga dahar, tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa. Haju eta pedagangna, ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga, tinggal tuan nu mayar. Pada tapi kaseureun pe kasebeleun. Cak Kangjeng Nabi teh, saya Sida Umar. Ye, sia tuh cak Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama. Hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar. Cek Sidina Umar aya keneh atuh. Milu deui di ditu. Keur carita lalagaan emang kumaha kitu. Badar teh lain lalaga, lain leutik-leutik. Naon kitu ngaranna riwayat kapikaseureun aya. Aya keneh, nu em keneh. Tiluan nyana em jeung Abdullah jeung Abu Bakar. Nah kieu cek nyana teh dijual we kitu ku aing ngisi luloh ye. Pikiranna kos kitu ya lama. Jual ku aing ye. Kajen ku mah ge. Leos banyak. Aya sahabat sugih. Aing boga abid, tapi nyana mah teu daek ku abid. Jadi dijual ngan nyan mah teu daek ku abid, lamun di abid-abid teu daekeun. Tapi nu jelas nyana mah abid. Ngan lamun di nyebut abid embung. Geus ti dituna bae teh kos kitu. Nah, ku aing dek dijual. Seberit, sekian. Jadi set. Mana abidna? Yuk. Nyana jauh tuh itu. Langsung kudu meuli teh di talian. Nah naonna dia? Ye geus dibeli sia. Emang naon dia? Ieu abid. Ih kula mah lain abid. Ah nyaho adat sia mah. Pilok dek disebut abid sia mah. Geus pokoke di tali. Ih naon teu lain naon si beli sia mah gitu. Kula mah lain abid. Ih sak nu bogana ge emang sia mah tilok nyebut abid. Apaan kos gitu tah? Terus bae pas kadinya jual Abu Bakar. Aya naon ieu? Iya kalau meuli ieu. Meuli di saha? Meuli di Nuem cek nya. Cak Abu Bakar, ieu mah lain abid. Ieu mah sahabat cek nya Abdullah kok ieu dijual kieu. Mana Nuemna cek nya teh. Cak Abu Bakar teh. Cak nu meuli tetap ieu abid emangnya nama. Lamun dibeli ge tilok nyebut abid. Cak Abu Bakar lain, teu bisa. Tetep bae mah abid bae abid. Jol we Kangjeng Nabi kadinya. Sakinah Abu Bakar aya problem tuan ya. Kunaon ieu merdeka dijual. Kusaha? Nuem. Cak Kangjeng Nabi bebaskeun. Cak nu beuli teh atuh eta duit teh kumaha? Kun kula mah meuli. Cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq, ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat. Ieu teh nu sok perang Badar milu. Nah, ieu dijual sabaraha duit? Dijual sakean cenah. Kangjeng Nabi langsung ngabelantah dibayar deui lain mah lain abid. Beres. Cak Abu Bakar mana teh si Nuem? Mana teh si Nuem? Eta kan pikasarieun. Begitu datang langsung cek Kangjeng Nabi. Ulah. Sebabnya milu perang Badar. Ya keistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar mah. Sebab pernah dibantu ku malaikat. Ribuan malaikat. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah ahli Badar teu meunang diganggu cek Kangjeng Nabi. Gas cek Abu Bakar teh mem duit ka mana duit eta kan nu Kangjeng ye teu bisa teh ieu mah hakula cek dia ieu keur carita karakter sahabat. Resep eta urang lamun macaan asal bisa ngan hese teh macaan dina kitab teh kan eta ngaligut-ligutkeun hese padahal eta pigasarieun. Nah eta kos kitu. Nah kabelah dieuna Kangjeng Nabi asal kapanggih jeung Nuem seuri. Asal Kangjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung Nuem seuri. Ka beneran Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman kabeh araraya.
aju liwat muem Kangjeng Nabi seri cek Abu Bakar teh di mana ya Rasulullah kunaon ieu make seri inget gak jual abid cak Abu Bakar ge heueuh cenah kula ge asal ka pagi we jeung muem Kangjeng Nabi teu pernah teu seri bae cenah eta kalakuanana kos kitu eta dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayar lain abi dijual duitnya dibawa ku jana Kangjeng Nabi eta batak asal kapagi jeung 2M seuri bae Kangjeng Nabi mah ta eta teh kahibur Kangjeng Nabi ku ki 2M jadi karakterna geus kos kitu ieu lah perang Badar masyaallah masih loba keneh ke selanjutnya nu pikaseurieun dalam rangka sahabat-sahabat nu milu perang Badar masyaallah ya ayyuhalladzina amanu wallahu